Kenaon gelis oge ibu siat wae mah. Ayeuna irung geus sakieu, irung teh tong dilobah-robah. Mending keneh pegek bernapas daripada mancung hantem wae karo sakit Hasan Solihin. Terus we. Oko mancung tapi eungap nginumna gelas gede, kaipeulaan ku irung ngerebek akhirna. Salat alhamdulillah. Aya beas ayeuna subha. Aya wae kapusing la haula wala salati teu balik genep minggu inna atoina heuti ari kudu nama 7 bulan nah bururah ieu teh kararia kieu teuing boga masyarakat teh Lawan simat rahimakumullah panten urang sasarangan ayeuna dangueun kurang sadaya tausiah na mesin kuring ngebutan kasadayana mangga urang siap jumlah ibunya siapkeun salik urang anu ras ibu emok cabong ibunya saya emokna salik bangetan oke ulah siapkeun capilna utami ulah siapkeun manah urang kamar dengeukeun tausiah anu digieun ku pangasana Bapak Kiai Haji MD Ubadillah AB MPD begitu waktu sekali kapan disayugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wabtagu ilaihil wasilah Qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyari la yazi'ul munfasil idza ta'ata yazi'al muttasil. Anu kupibados dipihormat sahibul hajat Bapak Rudi sareng bojona dina ieu siang menjelang sore menggelar acara tasyakur bi ni'mah 7 sasihan. Aya nu 4 sasihan, aya nu 7 teu nanaon sarua wae. Nu penting mah loba doa ti sararea. Lah kana duit wae. Amari ge aya ibu-ibu beuki duit maot. Jadi nu beuki duit mah tereh beunghar cek saha tereh maot atuh. Rupa-rupa wae. Ibu Kades anu pribados dihormat daya nama pejabat teh seueur ibu-ibu memang tina kata-kata ge lolobana ibu-ibu ibu kota jarang bapak kota mah tuangeun seseueurna ibu-ibu bapak-bapak mah hiji-hijina eta ge nupang teu ngeunah-ngeunahna naon bapak-bapak papais hari ibu-ibu maunya bugis buras dan bujur ngatak ibu-ibu mah bapak-bapak kudu nganuhunkeun ka ibu sebab moal aya nu pang ripuh-ripuhna iwatire suatu bantuan sagagah-gagah na bapak-bapak mua aya nu ngalaman ripuh seperti ibu-ibu dibere reureuh ibadah naon reuneuh bapak-bapak mah bagian nyieun bunga ka ibu-ibu nyieun budak tidak
lamun 3 sasi menjelang kaopat eta ditangtoskeun dina Quran nyaeta nu namina antara perempuan dan laki aya geus 7 bulan mah eta geus buku kumaha namanya bisa ningali sekatu bantuan bae salah oge aya nama modern serma modern bisa ningali budak teh komo ieu geus 7 sakedap deui ge ko ngolot dikolotkeun teh kuba kudu dito supaya jadi amal keridungna jadi anak ngan kolot kapungkur wabtagu ilaihil wasilah lamun 7 bulanan 4 bulanan teh biasa nama sagala diayakeun kolot baheula sabab dipake antara Quran hadis kias ijma ulama dipikeun ka baheula mah sok nyieun aya rujak sok dalahan teh we budak nate ece ke nate sagala kacukupan entah rujak nage sok dibe supaya budak nate kita aja teka tinggalian gitu jadi budak nate mul kas gel taeta kias ulama tenanaun ijma ulama ayat kias ulama dugikeun ka 4 bulan nanti sagala di aya nama dimodernkeun dibungkus nage kudus dibarengan jeung sen jadi 7 bulanan manu penting mada daek hadir naon dahar ustaz ge can dibere dahar ai syukur teh sahajal maknu loba leuwih syukurna loba leuwihna di mana saeutik syukurna saeutik leuwihna abdi bade naros ka sararea mending leuwih mending saeutik da di mana lamun urang hayang leuwih olah loba kupurni lobakeun lobakeun dan kade lamun nu hamil tong sa omong-omong tong sa carios eta teh sok jadi matak sabab baheula di zaman sahabat aya jalmi ka Rasul ya Rasulullah budak abdi teh beureum kos gincu saur Nabi ari maneh baheula keur ngandung resep naon abdi teh resep ayeuna kana onta jadi budak teh beureum tatana abdi baheula keur usum film jin dan jun da budak teh jadi jin aja komo aya dosa mata kade dosa ge aya dua dunia nyata sareng dunia mai beurang oge aya curang kemaksiatan naon juri teh pan ceuk kunti so ibu-ibu mah disebutna makhluk untung we Kang Haji Rudi di Bogor linggihna ngayakeun acara di dieu intina mah meh ngariung syukur teh waman syakaroha qayyadaha biqaliha sur Ibnu Athaillah dina Hikam jalma nu syukur teh sarua jeung ngonci kanikmatan Kang Rudi masihan ka ieu sadayana tuangeun CF 50 juta bakal datang 500 miliar barokah asal bener we saurangna 50 juta nyai leutik mah leutik deui we apa yang dilemparkan ayeuna gede-gede datang nate ngalempar kebaikan datang kebaikan urang sok ayeuna ngalemparkeun seuneu ka batur eta teh aja balik deui seuneu teh ka urang maka lamun urang dilempari ku batur imah urang ayeuna nu ngalempar seuneu ka urang nu diteangan teh lain jelemana pareuman heula seuneuna supaya naon nu hese teh ngalawan hawa zaman ayeuna rek istiqomah teh sabab ayeuna ngalawan lain ngalawan jalmi tapi ngalawan harore komong ngaid tun leul nangun
ayat bari ngadangukeun secerah manya ngadangkak tuh ustad meureun riweuh manya ngaji bari ngadangkak jadi ustad teh kabawa linglung aja ningali nu kitu mah lieur manya ustad keur ngaji lieur urang nerangkeun syukur we syukur teh kabagi tilu aya syukur ku hati aya syukur ku lisan aya syukur bil zawari nyaeta kunaon ku anggah taba aya syukur ku hati urang ayeuna asana ngalem ka Allah batur mah dugikeun ka hese beas dugikeun ka Desember teh loba anu eceuk mah masih kene bisa tuh lumayan padahal di mana mah loba nunanya siapa lagi atuh saya teh nganyuk wae boboan di dia mah ustad oge diamalkeun kayak ustad dianyuk karunya nu tawasul atuh ya ustad dianyuk mata nu hese teh eceuk lain ngabersihkan luar karena dunia ini panggung sandi ai luar mah krim siang krim malam jutaan hilang koto-toto sedikit hilang asal dibersihan tapi nu sulit ngabersihan limbah hate dina hate kunaon carana kumaha carana ceuk Ibnu Athaillah ieu jalma dihagingakeun atanapi ngahilangkeun sombong iwati kudu loba tafakur kana sifat-sifatna Gusti Allah teh Ar-Rahman Allah teh Maha Al-Jab Al-Aziz Allah teh sagala rupa pangistimewa era ku pangeran geulis teh tepati geulis kasep anger aya kakurangan eceuk di abdi kita tangga abdi babaturan kasep eceungan panyakitna teh tiap ngalengkah hitut wae aduh kasep oge keur naon ari hitut wae aya di abdi beunghar teh eceuk triliunan duitna ngan berobatna teh lain di Indonesia ka Malaysia kapena sakali berobat 350 juta panyakitna busiat wae keur naon geulis oge ibu siat wae mah ayeuna irung geus sakieu irung teh tong dilobah-robah mending keneh pegek bernapas daripada mancung hantem wae karo sakit Hasan Solihin terus we oko mancung tapi eungap ngilumna gelas gede kai peulaan ku irung ngerebek akhirna mending tos euceul we biasa-biasa kieu mata ngaji mah bebas rek namunya rek emok eceulnya lain nama jarang aremok teh awewe teh ngaji teh cawak-wak we kieu tah tuh di benergeun dah keun bae-bae kitu we geus bae ngebeurit nu asup da urang teh hayang berkah sanu hayang beurit atuh tu malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha jadi Ibnu Athaillah sajalma nu teu syukur kana nikmati Allah maka ieu jalma bakal diingetan kulobana musibah jeung kuloba panyakit atak al-faqatu bastul mawahib jeung Ibnu Athaillah ari kapeurih teh kasedih teh eta teh amparan anugerah ti Allah yen urang teh rek dijamu ku Allah ari urang ngadon ku kulut amek-amek matak lobakeun di subha geus salat alhamdulillah aya beas ayeuna subha aya wae kapusing la haula wala salati teu balik genep minggu inna atoina eti Allahi nah bururah ieu teh kararieu kieu teuing boga masyarakat teh salaki teu balik innalillahi kos norek balik aya kos norek payu deui sakitu di dunia teh fana di dunia teh rusak bibir rusak punya tangan punya mata punya kaki telinga bujur survei membuktikan apakah si Oce eta teu rusak bujurna kunaon teh dek cicing itu ada masalah di dalam jero bujur
Gerbobogohan si tika dunya diuk ipat hayang kieu ditahan hayang itu diplastikan. Kadang-kadang geus ayeuna nikah boga budak tilu salaki nonton Persib euceung ngalewat perepet gitu. Eta awewe teh geulis ge babari hilang ka salaki. Sanu babari hitut eta. Hari kuduna mah 7 bulanan teh geus ngeujeunna bapana teh lobakeun maca surat Yus, surat Ma'ayeuna Mar, surat Muham, surat Ar-Roh, surat Waqi, Yas, supaya budak nanti aja lamun lalaki jadi kas, lamun istri jadi soleh, nya geulis nya loba, etanya, nu boga duit loba duit, oke kudu dicek kong si ngaji, naon dicek gitu. Salah redan jelema teh jelema kitu aing. Ini ustaz ge ka bawa ge. Itu ka ustaz jebut gelo nih. Tah kitu sareuri we ceuk. Di mana ka ma emok lu nagih. Rudung we syar'i. Ari kabang keriling teu eureun. Tak salakina teh stres nyuseup we teu eureun-eureun. Aya salakina tukang nguseup. Oh salaki euceuk eta teh. Atak sok di ayeuna mangpang meng baca sarea subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah sing dari alhamdulillah wala ilaha illallah Allah terus diemutan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Mata urang sadayana cek Allah teh eling urang Cipacing teh. Urang Cipacing eling da teh eling. Kos manuk we eleh ku manuk teh urang mah. Ari manuk mah diurus meuli hiji di kurungan di Paraban pasian ayeuna mandian ku kudu bogana. Sabulan sampai 6 bulan nurut gacor nganuhunkeun ka Allah ngarasa aya nu ngurus. Kita diberi napas ku Allah, diberi anak oleh Allah, diberi ayeuna telinga oleh Allah, diberi apapun kenikmatan yang sangat banyak, diberi cepil paningal sagarupa anger we ku kulutus. Nah urang mah ka Allah teh nuntut we asih saueuh diarahna ku Allah teh. Ngadoa wae, puasa wae, wiridan wae, anger we kieu-kieu wae. Jadi diukur teh kurang teh dunia jeung loba mobil we nu sukses teh nu di kuping doa ku Allah teh. Padahal kanikmatan teh luar Masya Allah. Eleh ku manuk. Manuk mah 6 bulan teh gacor ngadoa ka Allah ari urang. Eling urang Cipacing eling da teh eling. Eling na teh kewe di mana ngadenge manuk buncuing kagak eling. Sahanya nu rek maot nya. Sahanya nu gering nya. Da kamari teh ngilu cenah 7 bulanan ngaji, na ngajina teh nang unyar belah ku ditu teh tidur. Tuh dibenerkeun da sieun maot. Jadi urang mah kadang-kadang hirup teh eleh kuman kapasrahan eleh ku sato.
tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Eta ningali ucing rek anakan 5 da teriweuh neangan bidan sugan neangan nunungguan ucing. Tapi urang lamun salah kitu boga geus ripuh we. Terus kudu beli popok mah, beli baju anak mah, beli itulah, beli nari ucing anak 5 da teriweuh. Jeung nunungguan brona di mana we ucing. Konaah eta ucing. Jadi orang teh kudu nurutan ustad ucing. Nurutan ucing. Ibadah teh tuturut tuturut ustad. Tuturut ucing. Ustad anu deuk, masjid nu deuk, ajengan anu deuk. Sama kan jauh-jauh dari kurang bekeun mah kudu jauh. Pasti kudu deuk. Masjid nu deukeut take dimakomkeun mah di bawah ka Aljabar. Ari Aljabar dipotoan dari masjid nu deukeut dari foto-foto acan. Aya nu kitu? Aya. Ya euceu teh. Mana ke seragam baju warna-warni anger we, kerudung warna-warni ge maot mah make kain bodas. Atak sok aya ajengan bere ku urang teh sabulan sakali tukang ngawuruk teh. BHS hiji ewa. Jadi ajengan teh rada pantes sarungna teh. Madu ajengan dibere sarung urut nu maot. Pakai salat subuh teh ngajung juriga. Tak di Cimahi mah sok aya kasebut Ustaz jujur teh. Eta ka Ustaz jebut juriga. MUI teh tuh beres sarung BHS. Lain ieu mah kade euceu. Beda atuh kelasna urang teh. Para wali di dia tuh Bagus Ali tadi Raja Ekek dia tuh Banten. Loba nu ngajarahan naon sababna wali irupna maot nangis mamawa Allah. Ari urang mah maot nangis kal kadali sapertikeun kadal. Ramena teh hijina we duga 7 na teh mun tahliah aya rokok jarum coklat 7 batang dina gelas. Ke ramena deui 40 na lamun dibere dus jeung aya jerona teh daging sakeureut geus 40 na ka ditu nama nu datang deui. Naon sababna da hirupna teu mamawa Allah. Ari para kekasih Allah mah kos madu kos gula di mana aya madu jeung gula pasti loba sih. Tuh sireum ge nyamper da eta mata urang teh ieu teh cenaon kieu teh diajar hirup anu selalu qalban syakiran walisanan dakiron hate anu selalu bersyukur dan baik lah pernah oke nu penting mah hirup daripada jangkung maot tiheula. Gara ngaji ke ibu-ibu PKK lain ningali aing kalah kan ningalian HP we teureut. Di ditu di Cimahi. Teuing di dieu mah sarwana we meureun. Eta teh akibat diberi serangan pajar 50.000 euceuk. Mata lolobana maran ranjau kehidupan. Randa oge ngeureuy ngaji. Saharana ngeunah. Jadi randa ge bau maneh teh. Ka ustaz ge dijieun nama tinu barokah. Bau kata yang bau mah main ngonang teh. Jadi teangan aja nganu deket. Aneh ieu mah tuh lamun jarah ge aya teh bus-busan we. Pemijahan bring meuli Cangkaleng beralik deui. Ka Banten meuli Peuteuy meuli Asin. Tiralep di laut ka kitu teh. Bakal kadinya ka Si Asnawi. Tuh bos euceuk ban pengalaman mata ku aing dicaritakeun oge atuh. Aya kitu mah kaajengan-ajengan ka guru-guru nu deukeut teh cara dijarahan aya teh. Hayangna teh nu abring-abringan we. Nu make saragam anu nganyuk 20.000 deui ningan. Aduh aing. Adak lamun rek tobat ulang adaguan buk bodas. Bisi kaburu datang kain bodas. Lamun rek tobat rek dikir ka Allah rek ingat ka Allah ulang adaguan kolot. Bisi kaburu urang geus kolot maripu. Tuh hayam oge ningannya anu ngora keneh mah dagingna empuk tulangna bisa pake seblak. Coba hayam kolot di presto ge liat. Adak tobat geus kolot mah linglung tin teh.
Aya centit. Waduh, atuh aya. Batak nih geli. Lincah. Cuk saha liat. Ingat can pernah dicium ku ini. Batak salaki nu bener mah kos Kang Haji Rudi. Diayakeun sapertikeun kieu. Halus tuh kieu teh. Cili lalaki bertanggung jawab. Nyetak salaki teh kudu nu gede kan? Tanya. Astagfirullahaladzim, manya boga salaki burut sih teh. Ya Pak MUI, kemana wae ngomong nanti ya. Kenaon sih teh pada boga ileuleus mah. Bening leutik tapi ngeureuyeung ngaji. Tuh di Mekah, ajengan baradak, naon sebabna? Gajina gede, dibere pila, dibalik kolam renang, dibere ayeuna gaji 350 juta, eta teh tukang adan aja. Abiban kado travel haji jeung umroh, kitu aja di Mekah teh, gajina teh gede, imam teh 800 juta. Ada pantes, jarang badak, dah gaji gede. Dibere mobil Lexus, dibere kolam renang, dia pantes ajengan teh renang wae jadi jarang baradak. Ari ajengan di Cimahi masa gede kieu we. Disebutna teh kolonel. Kolot sagede menel. Tapi leutik-leutik oge ngeureuyeuh we ngaji aing. Leutik-leutik ngunah. Masa di toilet. Matak salaki teh teu tol ngadogan dingkeng. Matak diajar mending kene poek terus caang daripada teu caang kapok. Kolot baheula mah terlalu badalil, murah congcot, murah bacot, murah congcot. Terlalu badalil tapi bukti. Ari urang mah loba ngomong, eueuh buktina. Sok rek jadi bupati, sok rek jadi gubernur, sok rek jadi wali kota, datang ka tiap RT. Geus jadi mah eta nomor HP-na ge diblokir we. Betul tidak? Iya maka rasa kuing aja. Ororek meresep enta semen, aing teh kalaka diblokir aja. Araredan pejabat. Ada butuh teh urang teh butuh dukungan. Anta kade hati-hatinya di ayeuna mangpang hate teh kudu naon? Kudu loba ngalem ka Allah, ku zikir supaya naon? Supaya tenang. Lolobana jalma anu ayeuna teu tenang teh, resah dan gelisah teh, loba lamunan teh, panjang lamunan teh, awil teh kawitna teu nyaloba angan-ang. Eta teh alamat sakoa, alamat cilaka. Loba ron ngalamun. Can ge encan. Panggih jeung isuk geus. Ieu kumaha isuk? Ieu kumaha beas? Ayeuna we heula. Rek selfie masuk ke ayeuna. Mumpung hirup. Daripada kayak geus mawat dipotoan ku batur. Mending moto sorang bae da beungeut sakitu-kituna. Alhamdulillah. Tak salaki sinangai kaajengan salat berjamaah. Eta tong dingkengke salat teh. Angkewe ditelat-telat teh salat teh. Mata kaburu we sakarat. Kewe dingkengke we atuh kaburu jadi bangke. Matak tina kadua syukur nu paling kadua nu paling istimewa Kang Haji Rudi yang ngayakeun acara teh at-tahaddusu bi ni'matillahi syukur. Alhamdulillah tos majeng 7 sasi mugia nu dikandungna nu ngandungna sehat lahir batin. Amin. Panjang yuswa bari sehat walafiat. Komo lamun ece hayang berkah hirup gampang. Naon wae nu aya di imah jualan. Eta emas jual gitu. Bikin kau mah ka ustad emangna ustad teh beungeut bereun aya ustad mah pugu keur nyieun pesan keur nyieun ayeuna madras keur nyieun asrama pondok pesan pugu aja kamari ge eta nu make alfat eta maot aja digotongna mah ku pasaran teh ku alfat make gulang ucuk gitu kalahkan disimpan gelang nanti udah jadi rebutan. Tapi lamun dipakai sodako jadi amal jariah nyangan di jero kubur. Sugan ta incu anak anu ngarebutkeun harta urang
ayeuna riweuh ngadoa kalah ka riweuh we eta urang geulangna urang antingna geus maot teh kalah ka jadi rebut matang sok teh ayeuna jualan we cenah sedekahkeun gelang jual mobil motor salaki salaki teh jurungkeun sina usaha meh bisa sodak lamun leuleus beres sumangat baca di beres susu atuh rek ibadah kumaha di beres susu lain ngaji ngagantel bener terus justru salah kita kudu loba dikendalikeun nafsuna teh lain dikenyotan atuh bareureum saya teh kokom bisa berupa-rupa wae teras gentong yeuh antak lalaki teh alus istri teh kudu nitah ka salaki nitah nyantri nyandung dari candungnya geus begang sia itu kudu nyandung lah hiji we euceuk hiji ge teu beak teras geut deui kana naon bi teh syukur kulis qalban syakiron walisan dan takiron rotbun min dzikrillah si lisana teh baseuh tina dzikir ka Gusti eta nanaon-nanaon teh ulah goreng biu dosa nu paling gede leuwih ti jinah teh gibah ngomongkeun batur ngomongkeun sasama ngomongkeun salaki ibu salaki gering teh dipencetan kalah ka dipotoan statuskeun nuju ngaji brik sakedap deui ge koin awewe emot ka salaki manya nu edan popotoan awewe nu bakal manyangan biwirna jeung letahna teh awewe nu sok suntak-sentak ka salaki aya nu kitu eta teh tatangga maneh ieu mah salaki teh aing rumah tangga jeung sia 18 tahun meni eueuh kamajuan teu salakina teh sia yang maju sok wae di rodaan aya nu kitu eta teh eucuk amari abdi dihijikeun dadan di soreang teh terus ade astid eucuk palebah ade astid mah eta jelema teh pas sedek-sedek dugikeun ka anu pingsan sagala nari pas ngaji daun nu pingsan acan ini dia bongkok pas ngaji nari pas dangdut si goblok teh lalempeng we kieu aja ade astid mah aja 45 juta dadan 70 juta ditebak nari ka aing nanyakeun heula padahal nu panglila ngaji ieu aja antar we lemah aja ajengan malemah sarua we jeung tukang son sakitu-kitu keneh jadi padahal manfaatna gede tapi masya Allah tangai beda teh gitu matak mending keneh capek keur ngaji daripada cara rapi tara ngaji mending keneh lieur keur ngaji daripada lalieur tara ngaji salat bae pikiran ka mana-mana oke nu penting mah salat heula da husuk mah nuturkeun daripada ka mana-mana sieun tara salat mending keneh pikiran ka mana-mana heula daripada ayeuna ka mana-mana tara atak syukur anu katilu teh nyaeta dengan salat 5 anggauda badan melaksanakan badan ceuk Ibnu Athaillah as-shalah mahalul munajat ari salat teh tempat munajat. Jadi lamun budak kayak soleh keur dikandung salatna we tepat waktu bapana jeung indungna. Lah dikengke salat teh. Pas ngong adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Bapana salat eta adan. Adan cek sakomat teh mah. Bejahan teh. Aya nu adan ngunahun bing sakampung naroong kabeh na kaca masjid. Ih si Kasep adan balik deui. Salat manteu. Aya kitu na jelema di dieu. Dina caekek. Mata kade hati-hati nya.
adan ngawa adanan ke ngong kaina lahir budak ke ulah ku batur alus nama lamun bapana adanan ku ajengan baheula mah keadaan proyek teh ngadanan anak batur ke ku ajengan jauh baheula tepati karasep budak teh tepati garelis tapi nyarari dan ngadanan anak ajengan di rumah bapana keur eueuh gawe aya nu ngalewat mangga deula pangadanankeun budak atuh budak nate kumaha we motor but aja teh salah adonan kumaha we roti bantat bolu bantat eta kurang bucek meureun eta loba budak anu bandel maot na ge bari nongkrong aja maot bari nongeng dah as-shalah tadkhirul qulub min adnasi dunub salat teh keur ngabersihkeun hate keur ngabersihkeun dosa dan nu paling sulit teh ngabersihkeun hate paling sulit eta teh sehingga nur ilahiyah teh teu asup kana diri urang teh naon sababna dina hate urangna aya rereget sifat-sifat takabur ria anu mana Allah teu senengeun ka jalma nu kitu sok sanajan penampilanana alus wah ieu mah taat ieu pisurgaeun padahal lamun urang teh kudu kagum ka Allah anu nutupan aib-aib urang lamun dibukakeun aib urang teh semua aya percaya ka urang teh mata kudu kagum teh ka Gusti Allah Allah mah nyaah kanu kumaya arhamar atak masya Allah tadkhirul qulub min adnasib dunub bahkan Syekh Ibnu Athaillah salat teh mangrupikeun kerfurna rahasia Allah miftahun libabil ghuyub keur ngabukakeun pintu rahasia Allah teh salat tak lamun salatna beres budakna teh rek ngalairkeun teh hese gimana 4 bulanan 7 bulanan teh nu ngaraji teh batur we manehna mah kalah ka ngomeh HP we terus atuh pas lahir teh ceuk budakna teh pabulit teh kos WA lah keur ngandungna kalah ka ngomeh wae HP keur ngandungna kalah ka WA-an we debat amak kasalaki gamarkeun status maung keur calangap taulah kitu nya alima wujud dofi Allah uninga kana lemahna diri urang asana 50 waktu jadi 5 waktu tapi ganjaranna sami sareng anu 50 waktu sampaikeun ka ieu jalmi jadi wasilah naon ieu jalmi masya Allah dibere ku Allah manja bil hasanati falahu asyru amsalihah hiji diganti 10 lamun 5 berarti 50 itu keuntungan umat Nabi besar Muhammad dina hiji riwayat tafsir dicarioskeun aya umat Nabi Musa ibadah di luhur gunung sesepan puluhan tahun tuang saya aya di taros teh tapi anjeun aya Musa cik Allah tong maka atoh samat sabab umat Nabi Muhammad mah ibadah ngumpul salat Jumat sakali eta ngunggulan ibadah umat anjeun anu tahunan anu tuang saya aya di luhur gunung sampaikan ka Nabi Musa hoyong diangkat umat Nabi besar Muhammad tak mudah-mudahan sadaya ibu lamun urang hayang boga budak soleh hiji aya ibadah harian sok tulis ku ibadah harianna maca Fatihah 40 kali ya yang boga budak soleh dua aya ibadah mingguan saum sadinten dina lahir budak urang bisi budak urang bawa wae aya ibadah naon bulanan saum 3 dinten bade awal bade pertengahan bade akhir kayak udang kalina teh beda we di puasaan kurang komo lamun pos bro lahir lalaki langsung ekah 2 hiji istri kadang-kadang ane tibaralik jalan itu bro lahir langsung budak teh panganyukeun motor NMAX tuh budak nanti pada gong kalakan nyonyo gitu ada kadehnya budak kolot baheula mah sok maksakeun ngajualan tanah ke ekah teh ai urang sok ngalakeun gaya heula begikeun ka gaya diheulakeun tah eta teh bil zaware nyaeta ibadah syukur anu naon ayeuna teh ngulem sararea teh sahiji maca bismillah sahiji maca qulhu sahiji tadi maca tawassul eta wabtagu ilaihil wasilah bade 4 bulanan bade 7 bulanan tidak jadi masalah ikhtilafu ummati rahmatun ai ikhtilaf mah baik
perbedaan mah nu penting mah jadi rahmat. Naon sababna aya nu disebutkeun bid'ah halus kitu bid'ah teh bid'ahna bid'ah hasanah. Naon sababna ari bid'ah hasanah teh pagawean anu anyar tapi halus. Contoh pagawean anyar make mobil di Cimahi ka dieu teh bid'ah ngan bid'ahna hasanah. Eueuh Kanjeng Nabi rek dakwah make mobil mung teu lempang kana onta mata abdi lamun di Cimahi lempang ka dieu teh lain ceramah tapi ngomeng-ngomeng ke roromeheun ajengan terjadi perpecahan antar suku yaitu roromeheun mata nu bid'ah teh alus bid'ah ge ngan ieu mah bid'ahna bid'ah sane bid'ah dolalah tapi bid'ah hasanah. Insyaallah mudah-mudahan segala rupa maksud diijabah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Berkah doa berjamaah mugi rezekina barokah ibadahna istiqomah putrana soleh solehah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Jadi lain urangna ayeuna lain Allah na teu bager ka urang tapi urangna we nu rakus. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita sabara menit sabara jam ayeuna hate urang nu nyambung ka Allah. Ata arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka la tukim bihi nafsika. Segitu tailah kade sing rilek ulah sok hayang rezeki batur ulah sok hayang bagian batur da jalmi mah tos kagungan bagian masih. Mudah-mudahan orang sing jadi jalmi anu kengeng ayeuna ridho Allah. Ngadoa cenah teu dijabah wae lain teu dijabah tapi Allah keur milih mana doa anu terbaik ke diri urang seperti Nabi Musa alaihi eta 40 tahun nami dikabul ku Allah padahal nabi. Maka ihalatukal a'mal ala wujudil firaq fil ra'unati nafsi. Janganlah engkau menanti-nantikan amal tong adaguan salase bisi kaburung ke mah urang sibuk. Aya jelema nu kolot maut nu ngorana ge ngilu mah gotong macam ustad oge ngilu ngadoakeun ustad maut kabesan mah doana aya rana di dieu jeung barang ngacung ngacung rana anu waosna tinggal genep deui ada di pasian artos ku akang cung nini atuh nini we ieu mah aya mana nini sok ka dieu menang artos mah 50.000 si bae sok ka dieu mah duaan tah hiji ewang sareng minyak eta nu ti Mekah jang bawa ka dieu jang sareng foto ijazah sholawat mana ini ya sok ka dieu sok teu naon sok ka dieu marhaban ya tasawiyus iya no sok ka dieu marhaban Husaini marhaban Ibunda Aminah teh teu karos nyiram. Maka Bogor nyiram.
Ibunda Aminah mah teuing karaos nyeri teu ngarasa ngandung. Biasa we. Mah nyiram. Nyiram naon ka bugur? Yang naon ka bugur? Yang naon? Atuh pan nyiram meureun. Naon mah? Nyiramna naon yang naon? Hayang budak soleh. Asa kakara aya nyiram yang budak soleh. Atuh nyiram mah hayang jengkol ngorang. Hayang nyiram mah hayang rujak tengah peuting. Maka tos hoyong rujak jam 2 wengi. Ada kantos, atau lebih hayangnya dia salaki gitu. Kantos gitu ente berarti normal gitu. Benar naon atau nabi pernah ngomong nuju manung kukulutus jual amak-amakan ke salaki pernah enak suami terus gaya dan nikah deh mak pada nikah deh mak yang sekolah adalah anak-anak sama yang ayo artosna bagi dua iya minyak iya mah minyak paranti ngancurkan maemok timbang keriling pami aya maemok awurkeun hareupeun imah teh maemok lagi teh kasetrum maot teh maemok lagi ya atau jarak atau bungkus ali dan nya nah itu pakai bawa iya nah itu teh karomah nanti lamun diserang Belanda teka tingali tak aja lamun jarak kadinya disangana teh kuno itu teh geus maot teh mah teh da geus teka tingali teh ya bebas hutang tah naon cenah syukur teh asanau ngalem kamu ieu teh syukuran kieu teh alhamdulillah di pasien sehat bari maca subhanallah. Dimana orang ribu bacalah haula wala quwata illa billah itu mah tahlil atuh ceuk terus baca takbiran ke lebaran mah raja berawah puasa 3 bulan deui ieu mah 7 bulanan lain takbiran 7 bulanan deui takbiran tujuan naon urang ngaji teh supaya maut husnul Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut Gusti rezekian abdi sadaya teh pupus teh ayeuna teu mawa dosa ulah sampai dosa abdi kacana ka alam kubur mata baca doa supaya maut husnul Allahumma barik kadang-kadang namun aya eta mah doa dahar aya eta maot dahar heula atuh ge jadi mayit Indosiar digotong teh berat eta minimal urang keur ngandung teh urang teh keur ngandung 4 bulan 7 bulan rek naon teh rek masak rek naon baca sholawat teu bisa subhanallah nangis budak geus lahir subhanallah alhamdulillah wala lep budak teh sare lain di mah yuna di beledung kana pantau budak teh keur mah hiji ebel di budak teh da ada geger otak atuh ku aja dibanting-banting si serian kebangsaan teh mana tayim mah simpen di bumi ya, ijazah sholawat ya supaya bisa ngabangun abdi ge kapungkur ngabangun pesantren di Cimahi di Subang di Ciamis ngamalkeun sholawat ieu tah ieu mah kan aya fotoan pami aya nu kasurupan teh dikitu we ku foto ieu teh nu kasurupan teh jangan ngomong anjir babaturan eta disebut nanti ustaz juri mereka ustaz teh diberi duit disebut juri kayak aduh banyak jalan naon
hiburan sebab ai seuri teh ibadah daun sabab lobaan disebut teh kombinasi amal gitu amal babarengan da seuri lobaan itu jadi masalah tanu masalah mah isu nyungklik di dia sorangan ditanya aku babaturan teh kunaon mana cicing deui teu kuat jeung aya ngaji deui teh itu mah perlu dipertanyakan. Kalau di Cina, di Jepang, seri saja teh ngarobah kotak-kotak saraf jadi sehat tuh. Nanti kalau menjelma geus bod we, tere ka maot teh. Nanti ulah loba ba, kudu loba karena senyum itu ibadah. Ieu jalma geus mung ngaji, geus mung salat, geus mung ibadah, hayangna ulin, tapi hayang ka surga, Allah nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Tak lamun ece hayang ayeuna ka surga mung ibadah buru-buru gerak obat ka Gusti hayang garelok tur hayang cager ngaji teh hayang gelok terus itu mah terus mangga calik di jewang ieu biji panas dalam loba-loba teuing ieu balik ngaji kieu teu cukup tinggal genap aja kan nah ini tuh nenek di bareng gitu mah cek kena teh gancang mapah narenya alhamdulillahirabbil nah ijazah sholawat eta saya amalan Nabi Khadir kapugur Syekh Abdul Qadir Jailani dicerat eta teh dina batu sholawat 700 tahun ke belakang anu sok diamalkeun kebutuhan Syekh Abdul Qadir Jailani kamu hajat naon wae dibaca 1 kali sesudah sholat insyaallah eta dibagikeun ke sadayana tapi niatan sedekah kamu pembangunan pesantren insyaallah angkat pandangan sadayana orang ngadoa sallallahu alaihi Muhammad sareng sadayana sallallahu sareng wargi terasna hiji subur makmur wajinawi sallallahu ala Muhammad sareng sadayana sallallahu sing jadi wasilah sedekah jariah teh gedong di surga. Naon sebabna? Sabab urang nganalkeun ibadah nu lain hese sugana kolak balai naon rupi nu balai rek dongkap ka urang ditolak ku sedekah jariah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadayana nu hadir yeuh sing hajat-hajatna sing diijabah. Sing diangkat darajat di akhirat. Bahasan 7 bulanan, 4 bulanan panjang aja. Tapi insyaallah sing jadi cukang lantaran ieu anu ngandung sing mulus rahayu berkah salamat. Wallahu yati bi ibadi wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Mudah-mudahan sing diangkat derajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.